Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina dengat ayana urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ka-10. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sateu acan dipedar ieu dongengna ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna, tiasa ngalangkungan WA, Facebook, segala rupi we penten pamirsanya. Teras Mang Cecep Gor Bacep ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu teras manco satia gitu tah nya, anu ngomena, anu ngalaik. Mudah-mudahan atuh kasayaan eta dibalos ku Allah Subhanahu wa taala. Dina masing-masing dongengna dina kolom deskripsi dihandap aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep, eta oge tiasa dititenan ku pamirsa sadayana. Mudah-mudahan aya produk anu sapagodos. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Den adang buru bantuan ieu berat ceuk Mang Aleh nu harita kawas ripuh lempang na ti beberageg. Den dadang ruwaseun pisan gancang manehna kaluar arek mantuan Mang Aleh sup pasanap diasupkeun kana jero eta mobil sarta diukna ngahaja di hareup bae tiluan pasanap cicing di tengah. Sangkan manehna kahapit da puguh teu acan eling sanggeus diukna merenah. Pok den dadang nanya heula, kumaha ieu teh Mang Aleh? Nah geuning bet pasanap nu dipanggul teh Lendrani. Naon sababna pang kajadian kieu? Ceuk den dadang masih teu ngartieun keneh. Aya halangan den, margi aya den Barnas anu manggihan ka Mang. Atuh gara harita teh tarung sarta anu kawon pasanap. Kalah ka aksi bae pasanap mah. Bet eleh ku budak atah. Ceuk Mang Aleh rada ngahulang. Ari pasanap mah ngaleh-leh bae. Henteu usik, henteu malik. Kumaha tuh pilampahan orang teh Mang? Cuk den dadang jadi bingung. Susah den. Aya nama urang ngebujang kaneng Sumarni bae atuh. Ngarapuguh pikiraneun urang. Bisi hayoh deui dilaporkeun ku nu boga imah. Cuk Mang Aleh rada sieuneun. Nya da urang mau ku dibere tugas nganter-nganter ka pasanap. Adik pasanapna sare kieu mah bingung. Hayu urang balik bae ka Bandung. Jawab den dadang bari drem mobilna dipajukeun deui. Blesat majuna tarik pungkal pengkol nanjak mudun atuh pasanap teh kagudag gideg kawas nu digaingkeun sarta harita teh ingat. Hiu cebrod Mang Aleh ditoncoh ku pasanap. Atuh guak Mang Aleh ngakorowok. Aduh nanaonan pasanap ieu teh? Ceuk Mang Aleh bari nyakelan irungna anu bieu katinggang perop sarta cer biji kecap. Aleh, ki Aleh ya teh. Ceuk pasanap kakara sadar. Nya, aduh, maneh panas kieu irung kuring pasanap. Teu teuingeun pasanap mah. Nya ditulungnya mentung. Aduh, alah ieu. Mang Aleh awuk-awukan humarurung kawas nu nyeri huntu. Maaf atuh ki Aleh. Sugan kuring teh musuh. Hana sari ingat ari jakok bae. Da moal mundur kuring mah jeung moal tarima eleh lamun can paeh. Ceuk pasanap bari ngusapan beungeutna anu karasana ku pasanap masih nyeriting nyaramut urut digenyar ku musuh. Nya moal mundur teh mah tapi sadarea oge jadi saksi yen pasanap teh eleh. Aya wani ka kuring numbuk henteu puguh-puguh
Mang Aleh siga nu kurang puas pada dia katonjok henteu pupugo. Kemana ari masuk kuring Mang Aleh? Ceuk Pasanap hayang nyaho. Nya sare bae jeung Rani meureun. Lantaran bongan bapa make miheulaan sare. Jadi we kuring kapaksa manggul berat-berat ge. Ari geus dibawa ka dieu leuy nyebut nuhun kana nulungan teh kalah bet nonjok. Aya raos ari jadi Pasanap, jawab Mang Aleh cemedud. Saha nu marentah kudu ninggalkeun Cipanas? Ki Aleh, saha? Ceuk Pasanap rada teu ngeunah. Teu aya nu marentah Pasanap, kahayang Den Dadang bae lantaran rek naon aya di ditu ge kuriak ditangkep bae. Geus eleh mah eleh bae lah, tinggal ngatur pi kahareupeun. Naon maksudna pangbelih teh Den? Ceuk Pasanap ka Den Dadang anu tita tadi jemedud bae. Abdi nganampi parentah Teneng Sumarni teh nulungan ka Pasanap, nganterkeun Pasanap sareng Rani. Tapi buktina Rani teu kabandang geuning kala Pasanap dipanggul ku Mang Aleh. Sugan abdi teh ngadak-ngadak muriang ari taeun bet eleh tarung cenah. Era ari eleh mah Pasanap ngejentul di ditu oge. Leuwih hade mending laporan bae balik ka imah. Jawab Den Dadang teh sieuneun ku Pasanap teh. Nya teh tiasa kumaha ari kitu mah atuh Den. Bapa rumah saya teh eleh jajaten, tapi lain eleh pangarti Den bapa teh. Keur apes bieu mah mangga tinggal kapayun mah. Aya kabejakeun anak geura si Barnas teh udah dituruban ku taneuh badeum. Pasanap kawas nu ngakalakeun. Komo kapayun Pak, lainna oge geus ripuh. Jalmi mah teu kengeng sombong atuh. Pan aya apesna. Ari apes bapa mah saumur hirup sigana teh, jawab Den Dadang bari jongjon bae nyetiran mobilna. Nah, make apes saumur hirup sagala. Ceuk Pasanap siga nu teu ngeunah ngadenge eta kecap teh. Lantaran jayana ge geus beak waktu keur ngora. Lamun keur ngora sagala digjaya bae, eta tanana ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Suci. Atuh kudu gancang eling urang teh Pasanap nganuhunkeun ka Gusti Allah. Lamun urang teu nganuhunkeun ayeuna iraha geura sanggeus paeh rek nganuhunkeun teh. Tah lantaran Pasanap teu ngongora tapi kakolot teu euy atuh kacida salahna eta kalakuan teh. Cing atuh ari budak ngora mah dikeun bae ka budak ngora. Pasanap mah neangan deui nu saimbang. Aki-aki lawana nini-nini bobogohan bari siduru di hawu serta moboy huy boled. Tah jadi eunteng huy boled mah lamun diboboy teh Pasanap jadi peot serta bisa bakti ka urang da dihakan ku urang. Ya oge teu beda Pasanap teh geus peot ulah kajongjonan teuing atuh make jeung hayang ka budak ngora segala rupa. Nah ari pamuda anu cara abdi tong diagehan. Ceuk Den Dadang kawas nu keheul ka Pasanap teh. Jadi aden teh bogoh ka Rani kitu? Pasanap nyerang bet keheul ngadenge kecap nu sarupa kitu teh. Is lain bogoh abdi mah Pasanap, tapi abdi tos ninggal ku panon abdi sorangan yen Rani teh geulis jeung ora keneh deui. Pantes nama incu Pasanap teu pantes jadi kabogoh Pasanap. Tah tangtu Rani teh boga kabogoh meureun pangna kitu oge serta kabogohna teh lalaki anu kasep jeung pinter. Tangtu Rani moal bogohon ka tukang kadek mah lantaran sieun ngalindur serta ngadek pamajikan. Nu mawi ku abdi mah kacipta Rani teh micintana ka Den Barnas serta Den Barnas micinta ka Rani. Nu matak duanana oge silih belaan. Cocok eta mah sarta abdi doa. Ceuk Den Dadang sakalian bae mapanas ka Pasanap anu mindeng sentak sengor. Paingan atuh ari Den Dadang kitu mah. Jadi sajeroning ka dieu teh hate mah teu panuju meureun nya. Jawab Pasanap jamotrot. Alusna bae harita peuting jadi baeudna henteu kaciri. Nya teu panuju bae da abdi mah lain jelema jahat. Jawab Den Dadang malik teu ngeunah. Atuh Mang Aleh mah jempe bae ngadengekeun nu parea-area omong. Nah atuh make indit. Ceuk Pasanap nyerang. Indit sote kapaksa bae sabab hayang nyenangkeun buah hate abdi. Saha buah hate Den Dadang teh? Ceuk Pasanap bari ngahuleung heula. Neng Sumarni. Ceuk Pasanap teu terus nyaritana teh. Atuh jek jarempe heula sakedeung teu lilapok Den Dadang nyarita deui. Tah kulantaran Neng Sumarni rek nulungan ka Pasanap. Atuh abdi oge rek ngilu nulungan deui. Nu matak wegah-wegah oge daek ka dieu. Ceuk Den Dadang.
ngamimitian deui nyarita bari jongjon nyetirana nama. Kumaha lamun ku bapa ayeuna ditonjok? Ceuk pasanap nguji hatena Den Dadang. Ah, gebro bae rek nonjok mah, paling-paling oge paeh. Ari keur abdi mah mending paeh pasanap. Tibatan jeung hirup menderita kieu mah, keur gering hate abdi mah. Jadi lamun ditonjok ku pasanap, ieu mobil tangtu nyolongkrong kana jurang, gubrag paeh tiluanana meureun nya. Jadi urang teh jara dijurig di dieu, jawab Den Dadang tenang. Nyaan, pasanap beri rek nonjok ku kenca. Geraja buat kadinya, jawab Den Dadang tenang. Pasanap, rek nanaonan eta teh? Ceuk Mang Aleh beri nyekelan peurup kencana pasanap. Jajeng Aleh, hayangan paeh di dieu cenah. Pasanap siganu ambak. Nya, tapi kuring mah hayang keneh hirup pasanap. Geus Den Dadang, turun heula rek gerlut mah. Mang Aleh bari ngalepar. Ah, bobodohan pasanap mah, Mang Aleh. Bet kawas lain kolot bae Mang Aleh mah. Sieun digabrag, jawab Den Dadang bari mesem. Bener Den, Bapa manguji heula wawanen Aden. Ayeuna mah ku Bapa geus kaharti, yen Aden teh hiji lalaki nu cukup tanggoh geuning. Teu sieun ku paeh, teu galideur manggih musuh, pantas jadi pibaturan Bapa, serta Aden kudu ngabaturan ka Bapa. Lain mikang ewa ka Bapa, ngartos Den. Ceuk pasanap bari mesem deui ngarasa puas meureun atuh Mang Aleh teh bengong teu sangka kitu jadina. Naon pikeun abdi kauntunganana lamun jadi batur jang Bapa? Den Dadang bari ngalirik. Bapa terang Aden teh palai ka Neng Sumarni, serta Bapa terang Neng Sumarni henteu palayeun ka Aden, tapi bogohna teh ka Den Barnas. Kulantaran kitu, anu penting keur urang teh paehan Den Barnas heula, sabab lamun Den Barnas maot, tangtu Neng Sumarni jeung Rani moal hayangeun deui da geus teu aya di alam dunya. Tah lamun Neng Sumarni leungiteun ku Den Barnas, tangtu daekeun ka Aden, serta Bapa mika hayang ka Rani moal aya gangguanana. Kitu tah untungna keur Aden jeung keur Bapa teh. Kumaha ayeuna aya harapan ngahiji jeung Bapa pikeun nyingkahkeun Den Barnas? Pasanap bisa pisan nyaritana teh. Sigana lamun kitu mah duka teuing pasanap, ngan teu kudu ngajak-ngajak ceuk abdi mah. Ari sarua kapentinganana jeung sarua kauntunganana mah tangtu ngahiji geura, teu kudu badami ti ayeuna, jawab Den Dadang bari ngareret. Nya kitu, jawab pasanap pondok pisan. Jep harita jempe deui ari mobil mah ngadius ngajugjug Bumi Sumarni barang jol harita datang. Asa kabeneran pisan Sepuh Sumarni teu aya nuju angkat ka Jakarta atuh Den Dadang teh jongjon. Sanggeus ngeureunkeun mobilna sup sararea ka jero anu kaperangan pisan Neng Sumarni masih nyaring hayangeun ngadenge beja hasil henteuna pasanap. Kumaha pasanap hasil pamaksadan Bapa teh? Neng Sumarni sanggeus sararea dari riuk nanya ka pasanap. Ah, teu hasil Neng, margi Bapa apes dina wengi ieu mah. Keun sugan wengi nu sanesna tiasa unggul, bari ulungah elengeh rada eraeun. Apes? Nagelut kitu Bapa teh? Laras gelut Neng. Hehehe, ngan eleh Bapa teh. Pasanap bari seuri tambah era meureun. Eleh ku si Rani? Ceuk Neng Sumarni beuki heraneun. Sanes ku Rani Neng, tapi ku Den Barnas, sabab manehna anu ngahalang-halang kana maksud Bapa teh, sarta gara sareng Bapa tarung rame pisan. Tapi ya apa boleh buat, ari keur apes mah nya apes bae Neng. Buktina Bapa kasoran, wiwirang di kolong catang, digotong Bapa teh. Oh, jantan Bapa teh kasoran ku Den Barnas? Nya jangkung leutik, nya jagoan geuning Den Barnas mah nya Pak. Arjuna meureun lamun dina pawayangan mah diserebatna teh. Mergi nya kasep nya gagah, matak rasa pikeun mojang nu gareulis. Namung hanjakal bet mika hayang ka babu. Lebar ku Den Barnas, ceuk Neng Sumarni bari ngaharuk. Ah, sanes kitu Neng, margi Bapa oge masih wantun keneh, anu peryogi mah bantuan ti Neng bae, ceuk pasanap pikarunyaeun. Bantuan naon pasanap? Sawaktos-waktos tangtos Bapa merjogikeun artos sareng kendaraan, tah upami Bapa lancar tina soal kaperluan ongkos-ongkos,
Tangtos maksud neng oge lancar deui. Oh kitu pasanap, tangtos ku abdi dibantu ari kaharti mah kajadi lamun teu kaharti ku akal abdi moal tiasa ngabantunya. Jawab Neng Sumarni bari ngarenghap narik napasna. Nya nuhun Neng, nuhun pisan. Ari rencana bapak ayeuna mondok di mana? Maksud tadi mah mereka kali jati upami kaleresan Rani kabantun mah. Namun kumargi gagal. Luka di mana nyiar pemondokan teh Neng? Ah, atos bae atuh sare di dieu pasanap. Sakalian jeung Mang Aleh. Ta enjing mah mangga bae rek ka mana-mana oge. Sarta lamun maksad mangiwat Rani atos hasil abdi watosannya. Tabu sabaraha enjing bade mios deui ti dieu teh. Nuhun Neng Bapak diangken. Namung Bapak aya rencana bade ngawartosan batur-batur Bapak, boh anu di Karawang, boh anu di Garut. Ku kituna enjing-enjing sateu acana Neng gugah. Tangtos Bapak tos teu aya, ulah dedeupun bae nya Neng. Jalaran Bapak perlu usaha saenggal-enggalna pikeun ngabantun pun Rani. Jawab pasanap bari netep. Mangga kitu oge pasanap. Pek ayeuna mah gara tarwang heula atuh. Sarta engke sabadana tarwang istirahat di kamar eta tah, kamar tamu. Upami enjing bade mios enjing-enjing mah mangga bae teu kedah ngantosan abdi. Ceuk Neng Sumarni bari terus ngareret ka Den Dadang pok neruskeun omonganana. Kagarasikeun bae atuh mobil mah Kang Dadang. Leos Den Dadang kaluar rek ngasupkeun heula mobil ari pasanap ka tukang harita dititah dahar. Tapi budina aralum lantaran maksud manehna harita teh encan hasil. Atuh jeroning dalahar maranehna jara rempe. Tunda anu keur dalahar ayeuna urang malikan Rani nu aya di kamar harita teh can sarare kawasta yapi tunduheun. Gawena nyarileuk bae duaan sareng Neng Tini. Atuh Rani teu jongjon pok manehna nanya kieu. Tini geura bobo geulis. Kunaon Tini teh nyileuk bae? Ceuk Rani bari ngedeng teh ngusapan Neng Tini kawas nu nyaah pisan. Nah atuh bibi oge nyaling bae deui. Jawab Tini bari netep ka Birani anu ngaruncelang cipanon. Bibi mah geus kolot Tini, jadi henteu kengeng sare wayah kieu. Ari Tini mah alit keneh, janten teu kengeng nyileuk cara ayeuna. Reup Tini geura bobo sarta ngusapan tarangna Tini. Ali bibi Lani, kunaon sigarek nangis bibi? Ceuk Neng Tini kawas anu heran pisan lantaran waktu ayeuna Birani teh mindeng ceurik. Ari ditanya kitu mah Nyerani henteu ngajawab, malah tibatan ngajawab. Kalakah nyurucud cipanon kawas anu sedih pisan. Atuh jap nu ngobrol eureun malah Tini ge olohok sarta netep ka Birani manehna semu nu watir. Ningali polah Birani teh nu sakudang sakedeung ceurik. Malah sanyanyana harita luareun kamar aya juragan Suryaman anu harita keur ngintip anjeunna hoyongan terang gerak-gerik na Nyerani anu mawi harita ngintip ngupingkeun anu di kamar. Bilani kunaon nangis bibi teh? Teu betah aya di dieu Bilani. Lamun bibi teu betah Tini salang caha atuh bibi. Ulah teu betah nya Bilani. Ngalah Tini aya batul. Tini nyarita namani ngoncrang. Oh Tini jimat bibi moal geulis. Bibi teh moal ngantunkeun ka hidep. Ari hidep masih hayang saserangan sareng bibi mah. Sabangsulna lamun Tini alim diserangan ku bibi, sami sareng bibi dicabut nyawa. Kasahanya bibi sumalindung geulis. Ari sanes ka Tini mah. Berani bari ngusapan tarangna Tini semu dedes semu nyaah sarta manehna teu nyaho yen ditoong tina kunci sarta diintip omonganna ku ramana Tini teh. Bilani apa naya apa anu nyahun ka bibi teh? Sanes kapungkul bibi teh dibantun ku apa ka dieu teh bibi? Pilaku apa ngantep ka bibi? Oh jimat bibi ulah ngarepotkeun ka apa anaking. Hawatos anjeunna teh kahiji tos dikantunkeun ku ibu Tini, kadua ayeuna nuju teu damang emut bae ka ibu Tini.
Dedeh teuing anaking, lamun aya ibu hidap mah tangtos apa teh gumbira pangintennya gelis. Dedeh teuing kurama tini ceuk Rani bari ngalimba teh terus manehna ngalamun. Bibi nangis teh hawatos ka apa? Tini oga sami bibi, ceuk Neng Tini bari ngaharuk sarta rembay ku Cipanon. Ulah nangis jimat bibi, keun engke oge apa mah damang. Jawab Rani bari ngusapan sarta pok nuruskeun omonganana. Duh geura bobo gelis. Upami Tini teu bobo, engke bibi udur geura. Bibi pepende atuh bibi, ngalah Tini bobo, ceuk Neng Tini bari nyusup kana dadana Nyi Rani. Mangga gelis, keun ku bibi dipepende, bari ngahariring nya anaking. Rani bari ngong manehna ngahariring genah nakeran sorana teh. Juragan Suryaman noong kawas nu taya kaselna ngadangukeun putrana teh anu keur ngobrol jeung Rani. Anjeunna henteu ngaraos yen Cipanonna nyalangkrung. Lantaran henteu kiateun nguping Rani jeung putrana ngalobrolna matak sedih, komo waktu harita mah Rani keur ngahariring siga nu melas-melis Cipanon anjeunna ngucur ngalembereh mapai pipi. Barang anu ngahariring harita teh geus jempetanana Tini geus sare, anu ngintip teh ngarenghap narik napas panjang pisan, sarta anjeunna geus sadar yen dina jeroning ngintip Cipanonna teu kaampeuh ngalembereh mapai pipi. Ku anjeunna teu karasa atuh terus harita teh Cipanonna disusutan ari atos garing deui kakara mukakeun panto. Orket panto kamar Rani dibukakeun nalaunan. Atuh Rani teh ngarenjag tina bakat ning kurawas ari ret Rani ngareret atuh beuki rewas bae lantaran nu datang teh si horeng dununganana. Juragan, ceuk Rani mani ngaleper. Rani engkang awonnya ayeuna dongkap ka dieu teh kirang hormat sareng kirang tata titi. Namung ya dalah dikumaha dangkang teh peryogi tepang, peryogi nepangan Rani. Hampura Rani engkang ayeuna ka dieu, tapi teu aya maksud awon engkang mah ari bade diajak di ditu kuatir ka Tini bisi keungeun, ceuk Juragan Suryaman bari ngaharuk rada eraeun. Juragan, abdi teh hiji babu, hiji padamel juragan anu hina anu taya katerang kana tata sareng titi. Abdi percanten juragan teh teu aya maksad awon, margi juragan dunungan abdi anu tangtos hiji dunungan dina tingkah lakuna teh picontoeun bawahanana. Mangga linggih juragan, jawab Rani dumareda. Sanggeus diidinan kitu gek Juragan Suryaman teh harita diukna kursi anu geus nyampak di dinya. Ari Rani tetep bae diukna teh sisi ranjang dina jeroning kitu mah duanana teu ngaromong. Kawas beak pe omongeun kudu nyarita kumaha tapi bobohan dunungan. Piraku eleh ku kitu pok anjeunna cumarita ngabahas duni maksud. Rani engkang kacida gumbirana Rani mikanya kapun anak teh, margi mikanya kapun anak sami sareng mikanya ka diri engkang. Tah ieu anu ngajantenkeun engkang ayeuna ka dieu teh, ceuk Juragan Suryaman ngamimitian nyarita bari netep ka Nyi Rani. Nuhun juragan, sagala rupi padamelan abdi sareng sagala rupi tingkah laku abdi ku juragan kaanggo mah mudah-mudahan bae kapayuna. Abdi sing tiasa langkung sumujud kumawula ka juragan, jawab Rani lentong pisan malum ku kitu teh mah jarang patepung sareng Juragan Suryaman mah. Sajabati ngawitan manehna dibawa, panggih-panggih deui waktu harita atuh encan conggah manehna teh. Nya Rani kitu pisan, engkang ngaharepkeun supaya Rani bener-bener kumawula ka engkang. Tah dasar ieu pisan engkang ngahaja ka dieu teh. Nu dimaksud rek nyarita ka Rani, nyaritakeun ieu reg Juragan Suryaman nyarita nang harandag heula. Bade nyarioskeun naon juragan? Jawab Rani teu ngeunah hate. Kieu Rani, ti ayeuna kaharep engkang menta supaya Rani ngaku anak ka Tini. Lantaran Rani sorangan anu ngaping jeung ngajaringna ka Tini, kumaha sanggup Rini? Kantenan juragan sanggem mah abdi ngasuh kaneng Tini teh nelingakeun sareng mikanyaahna langkung-langkung ti kadiri abdi sorangan.
sing percanten juragan. Abdi katini langkung-langkung ti ka anak sorangan. Atuh tangtos bae mi anakna teh malah langkung ti mi anak. Syukurani sareng kaduana Rani kaengkang kudu ngurus lil ibarat kasalaki. Margi lamun nyaah ka anak engkang tangtunya ka bapana. Sanggam Rani ngurus kangkang sapertos kasalaki cuk juragan Suryaman bari netep. Kan tenan bae juragan, margi jiwa abdi tos ditulungan ku juragan. Tangtos bae abdi hayang malas ka juragan anu langkung ageng ti kasayan juragan anu dilimpahkeun ka abdi. Nuhun Rani. Tah anu katiluna engkang ngaharep Rani ulah ka mana-mana tanpa babarengan jeung tini atanapi sareng engkang. Margi bilih aya anu ngaganggu sapertos tadi, kumaha sanggem Rani upami kitu. Tangtos juragan, abdi ngiringan kana pituah ti juragan. Abdi moal ka mana-mana ari sanes sareng tini mah atanapi sareng juragan Winangsih. Nya kitu deui sareng juragan. Tangtos abdi satia kana parentah juragan. Jawab Rani satara basna henteu nyahoan kana maksudna juragan Suryaman mah yen manehna teh dipika cinta ku dununganana. Alhamdulillah Rani. Tangan sakitu anu dimaksud ku engkang pang ayeuna dongkap ka dieu teh. Sareng hampuranya Rani lain engkang kurang upama. Mung kapaksa bae jalaran anu dicarioskeun ku engkang dieu teh. Tina menit ieu lakuna ngartos Rani. Kahartos juragan, jawab Rani bari tungkul. Nuhun atuh. Cuk juragan Suryaman bari terus amitan sarta kaluar ti jero kamar. Sanggeus dunungan kaluar nyerani ngahulang bae manehna teu ngartieun. Nah, juragan Suryaman bet make jeung nanya kitu. Sabab sanajan teu nanya manehna teh taat pisan atuh harita ngahulang mikiran nu lain-lain sarta bari ngagoledag ngeukepan asuhanana. Peuting diganti ku beurang nyerani geus beberes maksudna panghudang subuh sieun dunungan nitah manehna can beberes. Atuh teu matak heran waktu dunungan can hudang manehna mah geus kacai sarta ngebutan parabot tapi kaherang lalecir. Tehelna geus dipelan tapi kaherang ngagencelang sarta terus naheureuh cai ngarah tinggal nyayagikeun. Malah mah neng tini oge geus beres di mandian kawas nurek nyaba bae. Rani cik juragan Winangsih ngagorwan ka manehna. Kah, jawab Rani bari norojol nyamperkeun. Sanggeus tepung pok manehna nyarita deui. Ade naon juragan? Tuh disaur kuramana neng tini asup bae ke jero kamar. Cik juragan Winangsih bari imut. Ah, teu wararantun teuing abdi mah juragan. Jawab Rani muringis. Ih, hayo sampeurkeun da disaur ieu mah. Lamun kitu jolo sulusup ka kamar dunungan eta teu meunang. Cuk juragan Winangsih ngaburu-buru atuh terus Rani nyamperkeun dununganana. Ari bray panto kamar dibuka, breh juragan Suryaman nuju calik di kamarna. Rani, ayeuna akang arek marentahnya, cing pangmukakeun lomari tah. Cuk juragan Suryaman bari nunjuk kana lomari pakean. Mangga juragan, jawab Rani bari bray mukakeun eta lomari. Ari breh teh teta lapisan loba pakaian istri. Rani, tah eta pakaian teh ditinggalna ibu tini. Engkang hayang ningali Rani dinten ieu make eta pakaian sareng sinjangna sarta terus mawa ulin tini di kebon lembang, di kebon kembang. Mangga geura anggo Rani ulah nolak ulah isin ieu parentah ti engkang. Juragan Suryaman bari netep ka Nyi Rani. Nyi Rani henteu nembalan gap manehna kana acuk sarta kana sinjang kebat terus nyokot hiji-hiji sarta terus ditembongkeun ka anu bieu miwarang. Geus kitu Rani amitan arek make eta raksukan. Manehna teu loba omong sieun dunungan bendu nu matak sagala mangga siga anu sadrah bae. Sanggeus beres nganggo sinjang sarta nganggo raksukan rapi terus Rani balik deui nyampurkeun dununganana. Da tadi ge kedah kitu atuh ari sup ka kamar dununganana olohok sarta gancang nyaur kieu. Malah siga nu dumareuda. Oh Rani, poe ieu engkang ngaraos gumbira ningal eta acuk dianggo ku Rani teh. Persis ibuna tini Rani mah. Nuhun Rani. Sareng teraskeun bae pake sarta tini bawa ulin di kebon kembang
cek juragan Suryaman cipanone nyalangkrung kawas nu kasuat bae. Mangga juragan, jawab Rani bari amitan rek mawa ulin tini di kebon kembang. Langgewar Rani keluar mata kabita nu ningal, malah juragan Suryaman harita teh melong bae. Tini Rani sanggeus asup ka kamarna. Aduh, Belani ginding jeung gelis dipasihan ku apa acuk teh Belani. Sanes dipasihan tini, namun dipiwarangan go ieu acuk teh ku apa tini. Kumaha soal apa teh Belani? Ya acuk sareng sinjangna kedah dianggo ku bibi cenah, serta terus amengan di kebon kembang sareng tini. Engke ku apa tini bade ditaksir ti katebihan kahartos kitu tini. Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.